Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuunkeun dorong doa pun Bapak nuju teu damang dirawat di Desa Kartini di Tasikmalaya. Mudah-mudahan disihatkeun deui. Al-Fatihah. Kentunan Umma asaro ilama ya ta'allaku. Katanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Summa asyara tuluy nuduhkeun musannif ilama kana perkara ya ta'allaku nuju mantel itu ma bil majdubi kana majdub wasaliki jeung kana suluk jami'an tingkana sakabehna biqaulihi kalawan dawuhan musannif hikmah ke-245 makana henteu kabuktian teu pati-pati kabuktian maksudna begitu naon dohiru zikrin zikir anu dohir illa an batini syuhudin kecuali timbul tina hate nu musyahadah wa fikrin jeung tafakur. Maksudna fikrin dieu aya fikrin mikir, aya fikrin tafakur beda. Lamun mikir urusan dunia kana urusan dunia mikir nempodo malintuh ingat kana sate da mikir. Lamun hak ningali doma lintu ingat ningali kana hikmah tina sabala lintu doma nepi ka ieu hikmah kabeh ti Allah ta eta tafakur. Lamun lempang di makhluk keur ka makhluk nah eta mikir. Mun ti makhluk pikeun balik ka Allah, lempang di makhluk tapi pikeun balik ka Allah, tafakur ngaranna beda. Ae illa an syuhudin kecuali tina hate nyaksi lil maula ka pangeran batinan dina batina hatena cekurang batina illa an syuhudin angin tina nyaksi lil maula ka pangeran batinan dina batina hatena wa fikrin jeung tafakur fihi dina itu batin hate nu tafakur mah qalbu lamun syuhudin masirru hatena beda. Alat tafakur jeung alat musyahadah beda tapi hate-hate kene alat tafakur mah qalbu alat musyahadah mah sirru alat mukasafah ruhu gitu. Lalu nyakeun coretna eta mah kudu survei heula. Sanu ge survei apa? Waktu segala diterangkeun ku musannif, ana kitab. Ari ajengan rek ngomong naon dari kitab kabeh. Dimentak kitab anu ringkas, engke tuluyna ku ajengan.
Nah gitu ya. Seperti Quran ringkas dituliskan ku hadis Rasul. Allah Rasul anu ngajabarkeun Quran. Nu ngajabarkeun hadis Rasul mujtahid mutlak. Nu ngajabarkeun mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Gitu. Nepi ka para ulama. Kadieu kaguna nepi ka ajengan nerangkeun caritaan guruna. Nah gitu. Matak santri teh kudu sanggup nerangkeun tujuan omongan guru di atas santri. Matak kudu deket dengan guru dan jauh mah terapal. Namun kalau teu wau sok apal bahasa tujuanana. Budak apal ya wau deket jeung kolot, apal bahasa kolot. Bapak aing mah mun teu ngaji boleh bebrakan nyarikan. Batur ngaji manehna tumpak motor. Henteu ngomong naon? Mar. Saya tumpak ngaji. Apa lain tujuan? Eta nyebut Umar. Aing ngaran Umar pamananya atau Zaid. Zaid apal. Nah maksudnya Zaid ngaji sia teh betul ngaji tah gitu. Zaid unggul geus ngarti aing tuluy naseun. Tah gitu. Mentak santri-santri nu teu deukeut ka guru mah teu apaleun bahasa guruna. Nah gitu. Fakullun mangka ari hiji-hijina minal majdubi tinu majdub teh nu ditarik akalna ka Allah. Jadi Allah nu ka makhluk kabeh ka Allah. Akalna ditarik ku Allah ka Allah sehingga teu sadar kana diri, majdub itu disebutnya. Seperti jalma nu katarik akalna kana dunya nepi ka poho salat edan ngaran. Hal kitu kalau disebut majrub itu masalah. Wahyu majrub. Kok tarikan non lain majrub. Naon sih? Gelo. Atau minimal ulah nyebut gelo mah bisi perontal teh sare. Sare hari ingat kana diri sare enggak? Mata ayat wan Rasul an-nasu niyamun fa idza matu intabahu kabeh manusia sarare lamun maot kakara lilir. Jadi lilir teh kakara maot teh kakara lilir batur sudang ti kamari. Plus maot asup ka barzah kakala lilir. Lilir kumaha ingat aduh aing teh nyaho Allah keur di dunia mah teu mikir-mikir teh nyaho Allah. Ari geus ditanya man rebuga kakara ingat waduh aing teh nyaho Allah mun karena geus datang. Beta kahodod teu bisa ngajawab. Ari nu geus bisa ngajawab mah geus nyaho Allah. Nu sarieuna ka kubur teh bu nu teu nyaho Allah. Sing pinter baca kitab teu nyaho Allah mah ngadeg-deg datang ka kubur. Pernah ditanyakeun lagi man rebuka. Alfiah guna teh dikubur. Teu kan. Teu nyaho Allah mah anggar dipu. Nu sarieun ngahodod di kubur teh teu nyaraho Allah bejaan batur karunya mumpung can maut anu nyaraho Allah mah mangreuwas yang malaikat hebat beton malaikat di mana robia ada wiya ge man robuka menyak manehna tanahnya ku Allah ti tanahnya kitu kae ari Allah kitu teh nyahoan kana teh kuring maka kudu litah manehna nya kae waduh ngalawan ilmu euy cenah. Eta teh balas minter. Urang ditanya ku budak PAUD sieun teh. Kang, ka dieu Kang. Arek nanya, sok si arek nanya naon? Dia geus kapikir paling tapi lamun ditanya ku profesor mah ngadeg-deg bener. Sanan bisa jadi nu ditanyakeun ilmu vulkanologi. Teknologi aing teh nyaho geuning. Sekolah SD biji kelas 3 bareto. Ngadeg-deg bener. Anu sararian datang ke kubur mah teh nyaho Allah kan karunya bejaan nu nyaho Allah mah malaikat geus sampoyongan rupa kasep sanes munkar nakir ari kanu nyaho Allah mah kan basar mubasir rupana kasep ngobrolna santun lemas anu santun kumaha matak basar mubasir
tenang, ulah rawas. Ente apal ente teh kekasih Allah, rek taros itu orang Allah. Lain man rebuka, hayang naon mana ayeuna teh. Itu saja man rebuka. Ngadeg itu nyawa Allah. Kulikeun logatna lah eta mangalalakon sakedeung. Ramai kan ngaji hikam teh lamun apal eusina mah. Matak terayang eureun ka asar ge sanggup ngaji hikam ari kapanggih mah eusina nya. Ieu mah digula di kolomo ngan teu karasa amisna. Kuna letah gering. Letah gering lain salah gula. Wasaliki sareng anu suluk. Ari hiji-hijina ti majdubin jeung salikin eta lam yazkur henteu zikir teu pati-pati zikir itu si kullun rek majdubin rek salikin illa ba'da musyahadatir rabbi angin sabada musyahadah ka pangeran batinan dina batina hatena sirna batinan dari dia mah kulantaran bahasa lam musyahadah batinan dina sirna sir ulah hate kalbu mah teu bisa musyahadah wa fikrin kecuali sabada tafakur fihi dina itu kalbu dah mun fikrin tafakur bener kalbu ngaren tafakur sairul qalbi fi mayadinil agyar hate lempang di makhluk tapi pikan balik ka Allah eta tafakur ngaranna pas di mana pas tafakur di mana di panganara tafakur kumaha eta ningali laut wala segitu jerona mun aing ti kerlep ribu eta mah mikir lain tafakur mikirna ka makhluk lempang di makhluk keur makhluk entah aing kudu nyawa parahu sangga 2-3 relep mikir eta mah lain tafakur tafakur mah wah ieu teh lautan didamel ku Allah aya dina ilmu hakikat bahrun bila maujin ningali Allah poho ka makhluk kaya bahrun ma'al mauji ka Allah tajalli ka makhluk teh poho nah eta tafakur tina nempo makhluk nepi ka wusul ka tafakur eta teh lempang di makhlukna teh disebutna tafakur ari geus syukur mah lain tafakur musyahadah eta mah aya orang biang-biang eusan ka ade pahili pas ngalamun tafakur pugu ngalamun eta ngalamun ti makhluk ka makhluk mangalamun bahasana ge lamun kan ieu dua mak lintu lamun di sate ngeunah lamun bahasa itu wa in kana jeung lamun kabuktian sa'al majdubu si majdub eta yudriku mangihan itu si majdub dalika karena itu syuhud wasaliku jeung nusuluk eta kodla yudrikuhu terkadang temangihan itu si salib karena itu syuhud ligolati basyariatihi ligolati barasyariatihi ligolati basyariatihi karena kandel sifat kamanusiaanana itu salib fal yakud maka henteu sepi man nuru nur asabiku anu tiula bil kulliyati kalawan keseluruhan alah panjang kene we segitu leunahnya panjang teuing ge moal kabahas nya logat di logatan teu kabahas setik-setik ngeser-ngeser tapi kudu paham. Mungkinna lamun nek loba-loba ngalogatan teu kabahas tamat ngaji hikam ngan teu nyaho si hikam.
Oh ya, wah aing ngaji kamu sih biasa tuh apa? Cisokan nana dengan musyadah. Tuh ieu, mana ngaji kamu teh musyadah? Ngajina logatna wungkul atuh jigana. Nya ngaji kamu geus 5 balik taman, ari musyadah teh nyaho. Eta maca logatna wungkul. Lamun maca logatna wungkul mah mun cau mah diusapan we. Teu dipese karasa teh mah di lahar urang. Ya mah diusapan we cau California nya waduh aya heran. Jadi wareg mah diusapan hungkul. Ali dohir mah ngulas-ngulis dohir hungkul. Mun ngadoa ge lapadan diulas-ulis. Ari jam 6 mah teu dipikirkeun hate waktu ngadoa. Mata sedangkan ari bahasa doa lapan doa teh sarangka. Ari jam 6 eta bedog. Ari salangka herang, ari bedogna leungit. Atau langsung tetep benangan. Tak gitu mikir. Ya segitulah so kurang terangkan tadi. Suma syara ila ma yata'allaqu bil majdubi wasalikul jami'an. Tuluy kieu musannif teh nuduhkeun kana perkara nu ta'alluq jeung nu majlub jeung nu suluk. Taya rek ngariwayatkeun rek ngadongengkeun rek nerangkeun perkara nu ta'alluq jeung majdubin jeung salikin. Nah gitu. Pan ari nu dzikir teh kebagi dua. Hiji nu suluk, kadua nu majdub. Nu dzikir teh. Ini enggak osok dikir. Ada bahasa dikir di dia mah lain dikir lupa bahasa. Pan dikir teh kan urang dikir ya. Aya dikir awak. Nah, aya dikir hate, aya dikir sir. Beda apa? Awak dikir naon? Ibadah. Ieu keur salat, hatena di sawah ge dikir awakna ngan hatena teu. Lamun hate makrifat ka Allah bari salat, nah eta awakna dikir, hatena di ngan makrifat tapi teu musyahadah, sirna anu can dikir. Cap mahjub kan we. Aya dikir dina makna zahir, dikir teh eling, inget, ari inget bahasa hate atau bahasa otak sih sok. Pikeun hate pikeun otak, ari inget. Ngerasaan mah sok lamun hate dicabut otak aya bunana teh ya. Jadi hate anu sabenerna mah dikir teh. Bahasa dikirna salah ya mah dikirna naon? Allah-Allahan, hate nyebutan Allah. Allah. Tah aya dikir aja man. Hate Allah-Allahan. Ari gitu dikir hate teh Allah-Allahan hate. Lain eta mah hate nyebut Allah. Dari lempang mah aing nu bisa mah. Engkau Allah-Allahan tapi lempang aing nu bisa. Urang hirup aing nu hirup. Lain ge dikir. Ya dikir hate mah nekadkeun nu di Allah nu di makhluk di makhluk. Makhluk Adam tekadkeun Adam, makhluk ari Allah wujud tekadkeun wujud. Nekadkeun wujud di Allah, netepkeun Adam di makhluk. Ta eta dikir hate ngaranna. Di Allah-Allahan, Allah. Kok mau tasbih mah lain dikir. Jangan mereka bangsat ge. Mau kita tasbih gitu. Ora tong disangka ka masjid ek madog jam. Mau tasbih, aku cuma paling jam. Mau tasbih. Can pugu dikir nggak tasbih. Nah hatena Allah-Allahan gen can pugu dikir. Lamun Allah-Allahan hatena ngajawab pertanyaan sakabehna tah eta dikir. Ditanya ku otakna, ari mana hirup sana ngahirupkeun ceuk teh Allah. Ari mana ayeuna lempang kusa digerakkeun ku Allah. Jadi Allah teh ngajawab pertanyaan eta. Eta dikir gara-gara ari Allah-Allahan nyebut Allah hungkul mah lempang aing hirup aing poho aja. Lain dikir. Jadi lain ngabahasakeun hate kana lapan Allah ngaran dikir teh. Tapi netepkeun nu di Allah, nu di makhluk dibalik we netepkeun nu di makhluk ka Allah. Lain dikir. Elingna ka Allah teh. Lo disangka dikir teh paya eli, paya inget dikir lain. Kawas iman teh logatna percaya nih. Allah aya percaya. Nyen makhluk Allah. Oh, aing percaya ngabenerkeun Allah nyen makhluk. Ngan nekadkeun Allah na nyalahan.
Nah Allah teh nur. Padahal Allah dat. Nu tadi percaya yen Allah nu yen makhluk lain iman. Namun sebenarnya percaya tapi teu make dasar makrifat lain iman kan deh. Bejaannya matur karunya. Subhan aing pendek dikeun Allah nu yen makhluk iman lain ari nyalahan mereka dengan Allah. Jadi percaya anu teu didasaran ku makrifat mah lain iman. Kepercayaan anu madar makrifat jeung tauhid kagak disebut iman. Nu mata dina kitab Syekh Abdul Muhina wal muradu bil imani at-tauhid wal ma'rifah. Jadi maksud ku iman teh makrifat bari tau. Makrifat teh kang nekadkeun kalian tekad 100% bari ditekadkeun akur jeung buktina sarta ngabogaan dalil. Bari nganunggalkeun nu ditekadkeun. Menekadkan kudrat di Allah, Allah kudrat salian Allah. Jadi cukup nekadkan unggul. Nekadkan kudrat di Allah, tapi ada dulu kudrat salian Allah. Iman lain tadi, lain musyrik hukum. Ada, ulah payah nyarane ka Allah iman, ulah enggak. Duh, untuk ngaji tauhidnya ketipu ini. Sudah aing salat yang nekadkan Allah anu nyen makhluk iman, can bener teh nekadkan Allah. Kan rukun makrifat mah opat hiji tekadna anu pasti eta rukun makrifat ya ari rukun salat mun teu kapigawe sah salatna teh rukun haji aya genep teu kapigawe saware batal hajina kudu balik deui ka ditu teu apa rukun mah nah hiji tekad nu pasti berarti patekadan anu 100% biasa laisa mau taradudun ulah aya mangman sebenarnya marada rancu dicek inget tilu rukun makrifat dan keur ngajelaskeun nu bodoh mah pan kudu jelas ulah nyalakeun kiai pinter kena kiai jeung ngajengan tanya langsung itu pan urang kudu paham kana mana bihaisu laisa mau taradudun tekad ulah dibarengan ku mangmang atuh lain ge tekad pasti dipake mangmang jadi cukup tadi oge sebenarnya katiluna muafiqun lil waqi'i nu ditekadkeun akur jeung buktina Allah dat ditekadkeun dat Allah teh ieu mah Allah dat ditekadkeun nur atawa Allah dat ditekadkeun jirim nekadkeun jirim ka Allah teh teu makrifat sanajan nekadkeun Allah nu nyen makhluk lamun salah nekadkeun Allah na yen jirim ditekadkeun Allah lain iman nekadkeun makhluk anu dijieun ku Allah teh yang sama batal makrifat mun batal makrifat batal imana mun batal imana kufur hukumna abadil abadina narakana oh sok luas mereka puluh ngaji tauhid kali keur ngaji mah salat musyrik ya asa iman tetap apal tauhid teh mata kun diaji tauhid teh geus apal tauhid mah apal musyrik mun geus apal makrifat apal lain iman. Sabab ari iman mah identikna jeung makrifat. Mal makrifat, mal iman mun teu aya mah makrifat. Itu makrifat jeung tauhid. Nekadkeunana pasti nu ditekadkeun akur jeung buktina sarta boga dalil. Dina masalah dalil ya ikhtilaf. Aya nu nyebutkeun teu boga dalil lain iman, kufur hukumna. Aya nu nyebutkeun teu boga dalil mun bodoh dihampura sah imanna. Tapi lamun biasa mikir, bari doraka aku teu boga dalilna. Jadi teu boga dalil teh sah imana ngan doraka we di mana teu boga dalil mah terus. Mata gawat ngaji supaya apal dalil, leungit doraka teu boga dalilna ge. Iman bari doraka teh. Kudu dinyakeun aya mah ngajina ya. Mumpung tas puasa syukut keneh hatena. Tas diasah kamari. Manya diasah jadi muncul. Kalau diasah sukses kecuali ngasahna nunutan. Jadi tonggong bedogna nu diasah. Jadi itu sikut-sikut. Puasana kemarin nunutan temenang jam'u tina puasa malah sikut-sikut. Paling saeutik berkah puasa teh jadi murid sodik guru mur. Nah eta paling leutik. Hebat mah be ditu fahmi anillah, be ditu nama naon mukasafa, be ditu nama jam. Itu nama jam'ul jam'i, itu nama jam'ul farku. Wah, tapi semua akan jam'ul farku kira-kira. Oh, itu hebat puasanya batur muka. Orang batu dibere-bere
hayang ngaji bari eta Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hakiki. Dibandingkan dengan loba amal dina Ramadan. Loba amal tapi henteu hayang ngaji. Waduh, lupa sholat, ngaji tara. Lain Lailatul Qadar. Eta mah Lailatul Qadar abidin. Katipu keneh nganggap hebat di Lailatul Qadar abidin. Kada geus loba sholat, mikiran aing ka surga moal. Padahal teu make ilmu. Kira-kira mah ke surga mah terlalu pagi. Kena geus sholat, padahal tara ngaji, badi teu boga ilmu, teu ngaji geus cukup ilmu lah. Kali ngawuruk kitu mah. Da jalma mah kudu dua, Bu, mun teu ngawuruk kan ngaji, teu ngawuruk teu ngaji, hamajun. Hamajun teh anu hijab, kapitnah kunaon kapitnah. Ku fakir, kapitnah. Ku beunghar, kapitnah. Kunaon ge kapitnah. Ku boga pamajikan, kapitnah. Aya liun gara-gara boga pamajikan, eureun salat, eureun ngaji. Baru termasuk ngaji, saya urun ngajina gara-gara boga pamajikan. Mata kayak peribahasa qatul ilmi bipahdaiha teh. Tah eta urun ngaji gara-gara boga pamajikan. Ulah beuki semangat ngajina, saboga tanggung jawab. Dan sorangan ayeuna jeung pamajikan. Amanat ti Allah, hakikatna budak manganu nyampe ka maneh, bawa sing nepi ka balik ka aing cik Allah. Ori ulang kalau ulin pamajikan bawa ulin. Lahwi tungtungan dalam. Deslah sok era ari tarik ting ngaji teh Kang. Tanda keberanafkeun ngeusan. Mangga. Nah. Tak adu beta jadi ulah kieu. Kunaon sia duraka? Ku Allah yang didoraka. Nu alus mati Allah, nu awon ti urang. Naon sebabna Allah mah teu kasifatan ku awon, nu kasifatan awon mah ku urang. Mun salat aya ria eta sifat urang, sifat manusia. Itu lamun dina duraka kalau kayang balik ka Allah tobat eta sifat Allah alus. Nah kitu nu saya ti Gusti, nu awon ti abdi. Mata kula abdi tidak dirakakeun ku Gusti. Ngaku abdi teh Gusti dosa. Tetapi natekan mah abdi ku Gusti digerakkeun kana dosa. Nah mata kitu kamari diterangkeun pan. Inna rahmatallahi qaribun minal maut. Lawan urang gawe hade. Nah, hiji tanda bahwa urang catatan di kodom mubrom dina takdir Allah alus gitu. Berarti ulah putus asa katanya. Jadi ngan ulah kena jadi tukang ibadah, wiraku aing teu ke surga. Sabab ingat yahtassu bi rahmatihi man sanajan salat teu ngundang rahmatna hese kalah ria salat mah. Jadi itu diwurukan ku Allah matak amal ilmiah, amal nu diwurukan ku Allah dina waktu amal. Nu teu diwurukan mah ti dieuna tajalli ini ke Mekah hukuk leungit tajallina. Sabab sirna teu diwurukan ku Allah. Nu ti dieu henteu tajalli ge geus ke Mekah mah tajalli gara-gara diwurukan Allah. Nah, kita make guru cenah geuning jalma, da aya nu guruna Allah, naon ilmuna? Laduni ngaranna. Cek Allah, ulah rawas nepi ka aing sia can ngaji ge. Pan kamari aya majlubin naon? Make nur muwajahah. Teu kudu ngaji. Berewan nur muwajahah, langsung nepi ka aing sekali. Iraha ngajina, teu ngaji. Di mana ilmuna? Laduni diurukan Allah laduni. Aya nu make guru jalma, ta eta salikin. Aya nu diguruan ku Allah langsung eta maj. Tah. Geus ngahiji ka mah apa lawanna? Teu kolang deui. Teu mau puyeng lain di kumaha. Mun geus ngaji ka mah apa? Malah ente teu jawab masalah kabeh. Ciburi ka jika kamari jeung dokter jantung, Pak Dokter Suwarma. Cek abah teh ieu teh cenah budak nu panggedena. Kabeh cenah rek tes heula. Nanyakeun. Kunaon aya anu budak iman padahal indung bapana kafir. Pan cenah ari nu iman mah
Karena iman ka dieu. Nu kafir, kafir. Tapi aya nu iman kafir budakna. Aya nu kafirin nu bapana iman budakna. Cek kuring. Ya, nah Al-Qur'an dijelaskan. Alastu birabbikum. Eta di mana cing? Rohani manusia. Bala sumuhun Gusti Pangeran abdi. Kafirin ge Pak. Rohani nama aslina musyahadah ka Allah. Iman ka Allah, iman ka Allah. Ini cenah teh iman. Kahalangan ku sifat kamanusiaan nu goreng. Seperti mana? Ajalah, iya tuh nanti lakanud bangkarwah. Ya tuh bangkarwah degong basangka. Halua humanuar. Aingnya hoki memali pacul ku aing. Apa rek urang mah. Humanuar. Innal insana khuliqa halua. Sifatnya goreng. Wa kanal insanu ajula rusuh. Sifat goreng jelema. Mentak ari tumpak motor tong rusut teh. Rusuk. Kudu sesuai artina ulah rusut sesuai jeung kabisa urang. Ari bisa ari lempang ka karalaeng ka halu bisa lumpat tarang ujung. Kudu harus tahu diri tadi dinya kan. Nah, wis buku pecekrek logik nang hayang opat repot. Ukur ka kujur. Wa kana al-insanu kafura, kufur nikmat jelema. Tara tumari diberi sakieu yang sakieu, diberi sakieu yang sakieu. Teu bunga ku pambere Allah kitu tah. Eta sifat jelema asli nu goreng. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia loba kufurna. Itu zalim, sifat jelema asli. Si eta teh zalim ka aing asli jelema. Da geuning batur jelema ieu teh zalim, diganti sifat manusiana katutupan ku sifat naon? Sifat ilahiyah mana makrifat ka Allah. Pan ari nyaho teh eta teh sifat Allah sebenarnya, tak urang nyaho ka Allah, ku Allah dibere nyaho ka Allah. Seperti Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana li rabbih laqanun. Idza massahu syarru jazua. Mun aya kejadian goreng sok rasula, bener. Kok bokeh itu. Lamun aya nu alus sok koret. Idza massahul khairu manu'a, mun untung sok koret. Asli jelema koret teh. Geuning batur teu koret. Hatena geus diganti kunaon ku makrifat ka Allah. Lamun dipingpin ku syahwat nafsu koret asli jelema. Ya, cek kuring kahalangan ku sifat kamanusiaan. Itu kahalangan ku sifat kamanusiaan. Mun leungit na sifat kamanusiaan gorengna, musyahadah atuh urang ge kaum. Matak Allah rek musyahaдаkeun hate jalma teu kudu katalar abi Allah. Cabut ku aing sifat kamanusiaan goreng, rasul ge manusia, musyahadah ka Allah mah hebat. Ya. Terjadi hijab, terjadi fitnah, eta. Cenah kitu, mun cek abdi mah beda mah jawab. Pemacing teh Pak, eta dokter. Dokter spesialis jantung, kalau kok memen amaan hayang ngobrol heula. Ari cek Bapak kumaha? Cek abdi mah kieu cenah ke, mun ditanya teh Allah kunaon ieu? Jalma kafir, bet lahir jalma iman, dijul kafir. Cenah eta mah hak prerogatif aing cek Allah. Tuh Pak eta mah lain jawaban akliyah, eta mah jawaban hakikiyah. Ari hakikat mah bapak nanyakeun gampang ka abdi. Kunaon Kang gering? Ku Allah, geus kitu masih. Aduh sok cenah. Karangan aing kudu ngaji ka pagar agung cenah. Dokter spesialis jantung kan. Rek namaan apa kalau kok nanya heula. Eta mah jawaban hakikat kan bagian hate. Ari lu ngajawab teh kan dina syariat. Syariatna nu mata kabeli mobil abdi boga duit gitu kan. Ari hakikatna mah Allah ngajadikeun milik anjeun gitu. Da aya anu teu make duit ge mobil menang pamere.
Wah, siakan. Cenah teh salahnya ngajawab. Ente teh salah, bener pisan ngajawab pakai kasih. Lamun ngan hak prerogatif Allah, ari akang teu miceunana sifat kemanusiaan anu goreng, mal musyahadah ka Allah Taala. Tengah hormat adat. Ya ulah kena-kena urang makrifat ka Allah, yakin ka Allah, adat teu dihormat. Pada geringnya ditambah anjing dia eta teh hormat adat sebenarnya mun teu hormat adat mah geus kumaha Allah. Waduh aing eleh jelek. Tuh. Kudu ngaji aing kana kieu mah cenah. Besok tamaan we abah udah cengceng. Ke papangi deui cenah. Gitu kan. Hikmah muka 245. Cek Kiai Musannif tidak maka nadzahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tepati-pati aya dikir anu zahir maksudna mah timbul dikir dina jasmani, dina qalbu, dina sirup. Ayeuna mah anu zahir ya, zahiru dzikrin, dzikir anu zahir mana hate awak salat. Moal sapati-pati salat kecuali eta jalma hatena musyahadah atawa mun teu musyahadah tafakur hate. Tak kitu kan? Lamun musyahadah mana maksudna majdubin. Yai datang nur muwajahah langsung salat. Tuh, salatnya bisa ladudi diurukan ku Allah. Usul ke Allah Ta'ala. Ada pikirin tafakur, ada tafakur sa mikir. Encan ari tepi mangan salat teh atena mikir. Aing teh ieu teh manusia ditaklif ku Allah kudu ibadah ngan ibadahna can bisa. Ibadah we sabisana ngaku sifat kaabdian salikin. Jadi syuhudin mah majdubin, fikrin tafakur salikin. Jadi nu warusul ka Allah teh kabagi dua, hiji majdubin, dua salikin. Majdubin mah teu pae poso, da datang nur langsung laduni ilmuna. Mata dina masalah ma'rifat ulah ngalaga seperti dina ilmu doi. Aing leuwih pinter ngaji. Tangtu musyahadah heula aing. Henteu. Naon sababna? Kumaha nur ti Allah. Kumaha nur ti Allah. Aya nuril haq tajalli ka Allah sing bodoh ge. Teu bisa ilmu teu pinter, henteu. Ngan lemah musyahadah pinter. Allah muatkeun sirna ku nuril haq jadi tajalli ka Allah. Eta nu pinter ngaji Allah teh mere nuril haq cadu mau bisa musyahadah, maju terus. Ini eta ilmu teu bisa jadi jalan. Nur eta teh ilmu ge. Mata hijab kabagi dua. Hijab zulmaniyah, aya hijab nuraniyah. Hijab nuriyah bangsa nur ilmu jadi hijab. Jadi pinter teh can boga halus teu maka atoh boga budak pinter kan. Pinter teh halus teh mun musyahadah teh ka Allah. Bodoh ge musyahadah mah jadi murid sodi. Lamun pinter jadi guru mur. Dia mah pinter ngan kulantaran teu musyahadah teu jadi guru mursyid. Jadi tukang ngomersilkeun ilmu. Akhirna. Padahal ilmu di anak katimal ilmi mang mulun. Kudu ditepikeun ilmu mah ka makhluk Allah sakabehna. Tak gitu. Jadi anu majdubin mah teu capek nepi we. Da mata jadi salikin wasilin anu tina salikin jeung wasilin majdubin. Hebat keneh salikin wasilin. Majdubin mah mising geus sepi teu bisa diguruan jeung teu sah jadi guru. Naon sabana perjalanan usul. Naon sabana langsung datang nur muwajahah, langsung pohoti makhluk tina diri, langsung musyahadah ka si kelumpang ka mana? Nyawa geus nepi. Hitung-hitung tumpak mobil sare, ingat-ingat di Bandung. Kanyat jadi mutawib ke Bandung, pada geus nepi henteu. Kemun geus balik di ka Tasik, tuluy ka Bandung deui, bari teu sare. Da kakara sah jadi guru. Majdubin ge kudu balik heula ka makhluk. Lamun geus ingat deui majdubin ka makhluk, tuluy tadani naik deui ka Allah. Hasil ahliyatul jami'ah farqi kakara sah jadi guruan majdubin. Salikin mah begitu lempang musuh sah jadi guru.
Nasabna apa perjalanan usul ke Allah? Aing teh bisa naik sholat teh baheula kieu. Hasil survei. Kemana ka Bandung ka dieu? Nu kapanggih ku aing ka dieu ka Bandung. Jalanna ka mana? Ciawi. Maka Garut mimpinna. Aing nu ka Garut nepi ka ditu. Aing nu ka Ciawi nepi. Matak jalan usul ka Allah loba masa bilangan makhluk. Di mana wae jalan ka Allah nepi asal make pakaian tong salah. Asa kan Kang. Rek pinter, rek punghar, rek pakir, rek bodoh nepi. Asal make pakaian hate tong salah, hate lembang ka Allah. Liwat dosa ge nepi ka Allah. Asal ulah salah mawa make pakaian. Naon pakaianna? Pakaian abdi Allah sa dillah jeung ibtikar. Ngarasa butuh ka Allah jeung rasa hina. Muka terus cek Abu Yazid Al-Bastami aing balik ka Allah narutupan tora kabeh nu tara nutup mah 1 kali 24 jam di dunia itu mah zaman kata Allah mah tara nutup ya mah mana dillah jeung tina loba dosa asal dillah jeung ibtikar liwat pintu tobat nepi ka Allah yang tak akhirna mah disimpulkeun ku ahli hakikat hasil survei babul usul pikeun manusia ngan opat diringkeskeun. Hiji nikmat babul usulna syukur. Kadua baliat babul usulna sabar. Katilu taat babul usulna syuhudul minnah. Kaopat doraka babul usulna tobat. Jadi di mana-mana bisa balik ke Allah. Loba dosa balik Allah, nepi ka Allah, nepi. Wah, aing coba teuing dosana cenah. Sabaraha mayan? 100, saeutik 100 mah cek Allah. Cek urang badak 100 aing. Ari lamun ka Allah sabaraha Allah? Leutik cek Allah mah pada cek urang. Pan dina diskusi saking jembarna panghampura Allah. Sok abdi kami, geura barali ka kami. Asal ulah mawa hate musyrik balik ka aing mah mawa dosa sapinuh dunia mah dihampura ku aing sekali. Artos kan? Ari jalma 100 kawadahan ku dunia teh. Nah, ku desa ge kasawa. Sa desa 900. Di pae 100. Sapinuh dunia dosa ku aing dihampura asal balik ulah mawa hate nu musyrik sakitu. Inna syirka la zulmun adzim. Musyrik mah dosa pangpadagna. Nu matak setan gampang sok salat sing loba sia teh wiridan sing loba maca Quran sing loba ngan ka aing ngan cek setan ka Allah sia teh ulah mawa iman nu soheh kudu bareng jeung musyrik cek setan diganggu ku setan hatena matak pas ngaji tauhid jero teuing ieu mah bagian batur cek setan kan bisi nyaho nu bener wah salah sia 2 rakaat sia bari salat bari hatena teu musyrik mah wah sabarahaun ganjaranna bari lamun hate teu lo teu boga ganjaran sate no ibadah gara-gara musyrik teh mal aing butuh kana ibadah jaman musyrik cikal kajian khofi musyrik inna syirka la zulmun wan nyaret ayat Quran eta tuh matak dosa pangpadagna mah musyrik dibandingkan jeung ninggalkeun salat badak musyrik lamun teu dihaja ninggalkeunana adi dihaja mah aing moal salat eta mah geus musyrik bahan lagi teh salat teh salatnya musyrik itu tapi lamun teu salat kaliwat dari haja aya salat teh kemah berjamaah asar teh sak pesare meme asar setengah jam ingat jam 8 berarti salatnya maghrib nah hajan teh henteu tina musyrik lain teh salatna lain etik dibandingkan yang musyrik mah. Duk salat 1000 tahun. Hate boga nyarane kalian Allah saeutik. 88 ka Allah, hiji ka makhluk, batal si anu 88. Ulah kieu, setengah ka Allah, setengah ka makhluk, aing teu ka surga teu ka neraka. Iman ku aya musyrik sanajan khafi batal iman ulah ka.
Matak zaman rek diselamatkan ku Allah mah diberi ilmu tauhid, ngartina tauhid nganunggalkeun. Di mana tauhid lain musyrik, kebalikan tauhid musyrik kan? Matak kudu nganunggalkeun Allah, ka Allah unggul saeutik kalian Allah teh aya. Tah kitu. Illa an syuhudin lil maula batinan. Teu pati-pati eling ka Allah kecuali dina batina aya musyahadah atawana aya tafakur atawana bisa diartikan kieu mun jalma ibadah mun teu musyahadah tafakur mah aya mun tafakur acan tafakur hatana moal daek salatna oge kitu mata ulah dihinakeun amal teh pas ya salat aing nya horia sia teh ulah ari ria teh eta teh musyrik kopi jadi geus deukeut kana caang ngan peda caang beda banyak can nepi ngan digentong kene can nepi ngan geus diselancaikeun ka beda ba itu maka diseutik deui nepi ari urang mah jauh kana dari gentong musyrik jali jauh kana musyrik kopi geus deukeut sanajan di daerah musyrik geus deukeut ka wilayah Allah begitu lamun di istifsar mah aya perbedaanna tapi daripada iman rusak mah sarua ngan lamun nepi ka musyrik kopi mah hungkul cilaka kan da musyrik malah ini iman teh ari iman batal kunaon sih murtad kunaon ku kufur kunaon deui ku syak kunaon deui ku musyrik eta opat nu batalkeun haji ge nu gagabah Fakullun minal majrubi wa saliki lam yadhkur zahiran illa ba'da musyahadati rabbi. Hiji-hiji nanti majrubin jeung salikin tepati-pati eling, tepati-pati zahirna ibadah kecuali hasil musyahadah jeung tafakur. Di mana salikin jeung majrubin lain urang kan? Di mana majrubin atawa salikin tuluy jasadna teh ibadah eta teh timbul tina musyahadah atawa timbul tina tafakur itu biru aing ge salat atuh musyahadah jeung tafakur ente na tafakur Allah musyahadah Allah sabna salat munafiqin beda mah ieu mah majdubin kan judulna ge majdubin tadi ge nuduhkeun kana perkara nu ta'alluq jeung majdubin sali nu suluk salikin jeung nu majdub mun ibadah zahir badana ieu eta teh timbul mun teu musyahadah tafakur hasil tak musyahadah ibadah hasil tina tafakur sanajan can usul naon ibadah karingan ada kurang hasil tafakur hasil usul bisa kali mikir eta wa in kana majzubu yudriku dalika wasaliku qad la yudrikuhu li ghalati basyariyatihi tuh amun kabuktian si majzub mangih ke mana mangihan musyahadah dina hate teh musyahadah pikeun majzubin tuluy salikin sanajan teu usul sanajan teu mangihan musyahadah naon sabna tafakur geuning teu musyahadah kanal sifat ka manusia matak dikir teh keur ngalawan nafsu diganti ku sifat nu halus hakikatna keur ngikisabi sifat manusia anu goreng nu halus mah teu naon sifat manusia dahar halus asalna kamarkaan jeung ulah nu haram di daharna halus bisa getol salat sabab dahar aduh si eta 12 rakaat qiyamul lailna naon pas dahar jeung daging sapi tadi aya ngan aya nu sabalikna nu teu berkah gara-gara dahar jeung daging sapi pokok salat isya sabab bisa sare hudang jam 5 waduh aing isya teu keburu salat aya kan tanu berkah mah mata harta nu berkah mah naon ngadatangkeun kaalusan sederhana mah gitu kan falam yakud an-nuru sabiku bil kulliyah
Untuk Allah nur teh sakabehna kan. Tepeda salikin can usul, tuluy ibadah teh Allah nur sedikit acan. Kieu ya, moal ibadah jalma mun nur dina sedikit acan lamun majrub jeung salikin. Itu. Ayo nur sedikit acan mah ibadahna munafikin. Ayo munafik teh munafik hakikat. Anu ibadahna dohirna wungkul, hate teh diurus waktu ibadah munafik hakikat eta. Munafik hakikat. Nentang karena pangbalikan hati ke Allah. Aya munafik syariat, aya munafik hakikat. Itu munafik hakikat mana tarang ngurus hati waktu sholat. Mun dina amal tarang ngurus hati, paya amal hungkul. Mereka sunakol, mereka sholat, mereka maca Quran. Jadi urus hati mah riak jeung ujug ge. Antep bae, terus we maca Quran. Ngaku urek menang ganjaran. Kapan salah mata kudu dibejakeun ti ayana ngarah isukan ulah rewas ya lamun urang maca Quran ria teh kari kurang mun Allah teu ngahampura riana cadu aing menang ganjaran maca Quran itu jadi isukan teh mah ngarep-ngarep aya cengcelengan ya mah maca Quran bari ria pilaku aing teu ke surga pas diteangat teh cengcelengan dia lihat Allah, kosong melongpong rewas, matak mending bacaan jangan ngerawa rewas. Anu apal ilmu nama, apal ilmu ma'jur, apal ilmu usul, sanajan bisa amal, mau rewas. Matak aya nu salat, teu ngarep-ngarep rek boga ganjaran. Naon sampai aing apal keur salat ria ieu teh. Kuduna ikhlas kalah ri, moal diganjar salat ieu teh. Apal. Kumaha tuh di mana geus apal salah amal? Istighfar. Ulah rewas tamana tuh ayo kitu marek orang salat ngaji. Kari istighfar salatna salah teu usul, salatna ria. Ngan ria jeung usul di istighfaran. Mun Allah ngampura riana, salat seperti salat anu bener. Geus dalil bodoh mah istighfar. Istighfar aya nu bodoh salamet aya nu sok istighfar. Kada istighfar ngartikeun astagfirullahaladzim, lisanna hungkul astagfirullahaladzim. Kunaon Kang astagfirullahaladzim? Istighfar salat rekeun usul. Di jam 7 nepi ka asar lohor rencan asar jadwal. Belegu istighfar masalah lain kitu. Istighfar nu bodoh mah ngaji, bejakeun kebetulan. Lain istighfar lisan nu bodoh mah ngaji. Kajian tentara istighfar di sana, ngaji istighfar. Daripada istighfar tara ngaji. Lain istighfar tapi tara ngaji, lain istighfar. Di mana cenah jeung kok aya di rasulna, wa man taba wa lam yata'allamul ilma fala yasabita tibin. Sajalma anu tobat tapi sanggeus babalik pikir teu daret ngaji, lain tobat bohong tobat. Jadi tobat jalma, jadi istighfar jalma tara ngaji mah waduh. Bohong. Istighfar nu bodoh mah ngaji, guys. Mata dijeblakeun ku ahli tasawuf. Talabul ilmi, talabur rahmah wal maghfirah. Neangan ilmu teh hakikatna menta rahmat jeung menta pangham. Aing mereka istighfar itu bisa ya. Osok maca istighfar mu astagfirullahaladzim. Tapi utamana mah eta aing nya mana ngaji. Ngaji teh bacaan batu sia yang dihapus dosa aya ngaji gitu. Aing rek istighfar mau ngaji bohong sia ngaji. Bohong istighfarna kan. Nu istighfar can boga ilmu tapi teu ngaji. Padahal lisan istighfar tobat bohong. Aduh, lamun ari diaji maka arti ngosan. Atuh aing teh kudu astagfirullahaladzim. Ngaji sing kudu anu ngaji teh diampura dosa. Aya nu salat tapi teu menang ganjaran salat. Ya, di mana amal soleh teu berfaedah ka urang? Sababna dua. Pertuskeun heula. Atau engke we supaya kepanggih di akhirat. Dua sababna, hiji salah niat.
bisa jadi. Kemudian faedah tina amal. Salah nih cek Rasul innamal a'malu bin niat ka makhluk malah menang ganjaran ti Allah. Da lain ka aing jika lo tujuanna ente. Kaduana teu make datarangan setengah ngaji ngarep-ngarep diampura dosa moal. Pertama jadi salah tingkah. Tujuan bener dengan salah langkah. Tidieu rek ka Jakarta, ti Pamoyan mengkol ka Kenca, kalau ke Surabaya. Padahal ke Jakarta dia. Maksud balik ke Allah. Salah langkah. Tarang ngaji. Aya bicara balas tarang ngaji dikasurgakeun ku Allah. Beja jelema asa teu aya. Kana aya oge nu bodoh nu teu bisa ibadah. Nu bodoh bari jeung teu bisa ibadah gara-gara ngaji dosana dihan Allah Rasul nu ngadawuh ge nu ngaos bari ikhlas memang ngalengkah sampeanna diampura dosa tolabul ilmi tolabur rahmah wal maghfirah. Teu nu pangalusna salian ti ngaji ulah dicawadnya cacarakan ajingan baheula anu make lantera teh ngaji. Ditajuk 4 kali 3 nu ngajina genepan ngajajar 3 eta boga cacarakan ka mana jalan ka Jogja ka ditu ka palih wetan ka mana jalan ka surga ka ditu ka pangaji bener eta teh lain lalawora sisiniran teu pugus mana ngajina beda ngaji nu mana iya ngaji nanti kudu ka guru mursid urangna jadi murid pagi jeung guru mursid urangna jadi murid sodik mahasil deh teu nyambung teu nyambung enggak teu kudu nyambung jeung guru ari teu nyambung rohani nu kudu nyambung lah geus kadinya rek mana deui mentak urang nyukeun ka Allah liwat Ramadan nu kamari teh didaekeun ngaji bari guruna guru nepi ke surga nepi nu boga mobilna guru mursid urang mah milu nangkel hungkul nepi ke surga boro-boro asup tukangna nangkel ge nepi ka ditu sabeulin urang ge kabagian nangkel balas teu ka bawah orang jeung babaturan pin mobil kajen aya nangkel ge lebih penting gitu nu anu ngabensinan batur nu boga batur tapi urang diajakan teh artinya nyambung rohani guru mursid jeung murid sodik. Sanajan jadi murid guru mursid lamun teu sodik moal nyambung rohanina. Apa nyambungkeunana teh? Alah 13 euy nyambungkeunana teh. Sawarehna we nya. Jadi 13 macam nyambungkeun rohani guru mursid jeung murid sodik. Kumaha indiraj iradah murid di iradah guru. Indiraj bahasa murid indiraj. Artina murid teu boga karep kumaha guru da gitu. Cawang guruna tapi lamun teu mursid mah ulah dibawa ke mana daek. Seperti supir temak teh nyaho jalan. Kumaha Jakarta aing ge apal tuh. Kudu bawa ke mana daek. Mereka tajung periuk nepi ka cing ke mana? Kamerah, sasam bawan. Indiraj iroda murid di iroda guruna. Namun tengah indiraj kan iroda urang di guru mursid, urang moal kasapatan ku guru mursid. Dan sabna misah. Laisa min ahli. Nah, ini iroda guru mursid. Lo apa? Iradah guru mursid teh murid-muridna ngusul ka Allah. Oh, mana tujuan cerita eta. Terek sare penting istighfar guru mursid kan aing teh hayang ngusul boga santri teh sakitu. Boga tujuan salian tak? Oh, saya tujuan. Lain ge mursid boga di tujuan. Sugan we aing jalan. Wah. Jadi muridna ge hayang usul ngaji hayang usul hakikatna mah kitu.
Salat hayang usul. Namun dipigawe di pesantren diperintahkan ku guru mursyid tujuan usul ka Allah. Guru nak ngausulkeun cita-citana muridna hayang panyetel mun baud menyekruk. Gitu lah. Naon deui cenah? Nyamungkeun anak kumaha ka guru mursyid? Wah, ya kene banget. Kumaha cita himmah muridna ngaislahkeun irodah guruna. Himmah muridna ngaislahkeun irodah guruna. Can kapaham keneh nya. Tuh bahasa batur mah dah rebat di hesrek mahamna. Nah atuh irodah muridna himmah muridna ngaislahkeun irodah guruna. Artinya ngabantu cita-cita guru. Guru yang ngausulkeun boga cita-cita santri yang jadi usul. Naon anu dipraktekkeun ku guru dibantu ku murid. Anu jadi sabab murid usul. Tak gitu. Arti itu kurang kadang ngerti bae. Ada kudu disebutkan mah hese dawingkeun ngawuruh mun teu ngawuruh paling teu bisa nerangkeun. Cek bahasa sederhana kumaha tuh santri guru murid sodik teh santri yang berkeringat bersama guru. Paham tuh itu? Bukan santri yang bisa ketawa di saat guru sukses. Santri yang berkeringat bersama guru. Bukan santri yang bisa ketawa di saat guru sukses. Guru ripuh memperjuangkan santrinya supaya jadi wusul. Sababun dohirun, sababun hakikiyun dilaksanakan. Muridnya nggak islahkan. Guru nggak islahkan, kuno lampuh manena. Mata kain tukang mawasna santri ke. Saya tukang mawasna guru. Wusul jadi waliullah. Tukang sarena golodo guru, usul lebih ke Allah, dan islahkan guru napa? Ngabantu, aing mah bisa setengah bantu, mau kita nunutur we ka mana? Bener, sanggup nunutur dah, sanggup aing. Nasa buka pamajikan, balikin minta tolak tilu, kau goblok nunutur aja. Aing ripuh tu diurus, bener. Lawan rek membawa kita guru kudu dikorbankan. Naon? Minimal teu boga pamajikan. Sok. Bener. Ripuh teu boga pamajikan, ripuh berkeringat. Santri yang berkeringat bersama guru bukan santri yang bisa ketawa di saat guru ori guru hebat, aing santrina. Warah batur nyebut hebat, lazim faidatul khobar. Padahal manehna mah tukung simang tuan guruna. Teu kaasih murid sadiki. Arti kapaham teu? Kudu diterangkeun deui. Wah, bener teuing. Hayo kudu diterangkeun deui teu kapaham gitu. Matak murid sadiki mah kal mayit, kumaha cek guruna? Cek guru kakaler. Sanajan aing hayang ka kidul. Ngalawan aing dah kumaha guru. Yo cek guru kakaler. Aing ka kidul mau eta kupel bade mah ka guru lain murid sedikit kitu mah. Ngarasa pinter dirina matak nangtukeun sarangan ge daripada guruna. Teu nyaho batur ngomong teh di hadrat Allah. Guru mursyid mah. Hatena tajalli ka Allah, hatena wukuf di hadrat Allah, hatena keur musyahadah ka Allah. Urang teu percaya, sareng teu percaya ka Allah. Nentang guru mursyid mah nentang Allah. Aya bejana salamet nentang Allah. Nafsu sing ingat, nafsu nu ngaberung badan nu katen. Wah eta. Caban guru mursyid mah hakikatna utusan Allah. Hakikatna kieu. Mun datang guru mursyid, mun urang panggih jeung guru mursyid, hakikatna mah cek Allah. Jeung sia teh tuh abdi aing supaya jadi kekasih aing ge. Bimbing tu nu bodoh. Sina usul ka Allah. Jadi guru mursyid eta teh hiji jalma nu diparentah ku Allah keur ngabimbing urang supaya ibadah tah kitu arti teh ya. Hanya buru-buru ting mikir. Ari urang kalau nentang
moal bagja mata nyebut ka guru menyebut 5 ka guru mursyid teh ya teh kade lain paya guru 5 kunaon guru teh kitu moal bagja santri nu kitu berarti ngarasa pinter dina guru aing teu kahartina kieu nih cuk aing mah imahna ka kidul nah cek KKR nggak bodoh ka guru moal bagja santri nu kitu mah moal di aku murid kan di ditu di hadrat Allah sama ngarasa pinter geus teu guru di ditu saeutik oge awas matak ku Gusti Allah taala milaraan guru eueuh cobatna guru mursyid teu pisingiga lain paya guru eta guru mursyid mah jalma nu diperintah ku Allah pikeun ngabimbing urang kurang ditentang matak ngaguru ka guru mursyid hakikatna ngaguru ka Allah sabab guru mursyid hatena di hadrat Allah musyahadahna ka Allah mencintai Allah berkehendak kepada Allah berpihak kepada Allah guru mursyid kajian rusak dirina teu itu nu penting maslahat urusan taklif Allah ka makhlukna teu ingat dahar-dahar acan balas santri di situ wusul ka Allah kajian teuing lapah manehna kajian teuing kurang sare jadi kurang sare teh urang mau bekas balas mikiran duit ari guru mursyid mah kurang sare teh ngaistighfaran dosa santri matak segitu lobana santrina balik musyahadah di mana lain hebat manehna hebat guruna mustajab doa nah jadi hakikatna petugas Allah nu dikirim ke abdi Allah nu rek jadi waliullah teh guru mursyid nu matak jalma anu moal dijadikeun waliullah ku Allah dihalangan moal panggih jeung guru mursyid sing panggih ge moal nyambung rohanina aya we tanda-tandana ka dieu diringkeskeun 13 wali lating mikir cirina guru cirina murid sadikna 3 mahabbah ta'zim husnudon mun sakitu mahabbah banget resep kana ilmu ta'zim ngamalkeun ilmu guru husnudon nekadkeun benerna ilmu guru jeung perjalanan ibadah guru ragu bener salah perjalanan wah mau jadi murid sodik cilaka geus isukan teh abdi santri Allah na catatan aing syukur oke itu gampang mah da Allah nu ngadaftar tah daftaran murid ente murid sodik cek Allah di absen mau anu urang anu mau anu aing teu ka absen padua baheula sok matuan macul aya naon aya anu mentok eta aya nu jadi hijab naon 5 bahasana kunaon guru teh kitu moal bagja murid sakitu oge komo ngajawab tentang make dalil pan guru kieu ieu teh eta mah nu nentang guru mah Wasil bin Ato jadi golongan Mu'tazilah moal bagja tapi sing ingat catatan guru mursyid ieu teh lain paya guru kade urang jadi guru can mursyid awas ya kawalat ulah guru mursyid mah tara ngaku guru mun aya jalma hayang diaku guru aing teh guru nih disebut lamun jalma hayang diaku guru ciri lain mursyid mah hiji tara ngaku guru kaduana hampuraan ka murid itu katiluna teu ngarasa hebat pada santri hebat sok urang ngarasa hebat santri aing pinter tang tucuk batur wah guruna lain mursyid kade ngarasa bangga pada santri pinter lain mursyid saeunaon nekadkeun menang mun Allah temukakeun hatena eta budak ilmu anu ti aing ti Allah cadu mah bisa ditarima ku eta budak jadi mun budak bisa usul teh mun budak pinter teh sabab Allah lain sabab kuring mah sababun gahirun ditenapakan sababun hakikiyun inayah azaliyah ya Allah nunapakan mah qada mubram nunapakan samemeh urang ngawuruk ge geus aya di qada mubram si eta bodoh-bodoh ge jadi kekasih Allah aya tuluy aja ngawuruk jadi lain sabab banyak aya sabab paneuri teh lah sabab aya sok tiula aya sabab lupa dari aya jalma sabab usaha aing beunghar
Heula nantukeun Allah beungan, heula usaha urang. Heula usaha Allah nang berarti itu lain sabar gitu. Ngan urang nyahona di dunia iya pada tina geus usaha jadi beungar sabab eta mah sababun dohirun muharram ditekadkeunana jadi musyrik mun nekadkeun beunghar sanggeus usaha. Mana sabab hiji inayah azaliyah, mana qada mubrom catatan Allah di Tanzil Qadim. Eta lebih tiheula daripada urang usaha, bener. Kalau disebut sawab boy. Mata guru mursyid mah tara ngaku santri pinter menang ai. Ngan murid guru abdi teh murid salira. Padahal na hatena mah lain menang ai gitu. Itu ngan kada ulah dipake kedok. Lain di menang ai pacok hate mah menang ai. Ulah sok aya geuning nu tawado. Bisurati takabur. Takabur bisurati tawado aya. Cok celekang kapayun, wah tetiasa padahal nanti aing baru bisa lain tawado takabur gitu. Lain tawado mah kudu ngaku teh boga bisa sama sekali. Abdi teh boga bisa kecuali dibisakeun ku sok jang kapayun sugan Allah ngarsakeun bisa. Karep bae kan bisa. Ieu teh aing peda dibisakeun ku Allah. Lain aing ngaku aing pinter sombong lain tawado. Mata kade aya tawado rupa takabur, aya takabur rupa tawado. Ieu bahaya mah takabur rupa tawado. Itu ajab berbulu ayam. Padahal mah ajab make bulu ayam atau beak ayam gitu. Gitu. Tak tawado teh kan. Magaba. Di mana hate ngaku keneh boga derajat lain tawado kan. Aing teh da sabab ieu teh boga darajat. Kuduna mah cicing di ditu. Ngan aing rek tawado di tukang jeung RT. Takabur itu teuing tawado. Ngaran tawado mah teh boga darajat. Cicing aing di tukang luhur teuing gitu. Ari cicing mah di mana kumaha kemakian di Arab. Ngan aing teh lain di dieu sebenarnya darajat teh. Tawado cicing di Arab teh. Asal lah ngaku boga darah. Ini kudu di tukang ada tawado. Itu di tukang beri murungkut jeung RT padahal manehna boga jabatan luhur tapi cek hate aing teh kudu diarep ngadek tawado eta takabur bi surati tawado kartos kan wah ya ke nah jadi lamun ibadah ka Allah taala ulah dihinakeun naon sababna kajen teu sampurna musyahadah jeung tafakur saeutik mah aya nur musyahadah nur tafakur mata rek ibadah teh tapi lamun di golongan majdubin jeung salikin majdubin mah ibadah karena musyahadah salikin mah karena tafakur can usul ngan geus aya nur saeutik mata nur teh kabagi tilu nur intibah nur iqbal nur wisal atau pakai bahasa lain nur akal, nur ilmu, nur ilham. Jadi nur akal aja, sanajan lain ahli usul. Ngan kerlempang menuju Allah, begitu. Ngan kerlempang menuju Allah numatak ulah ngahinakeun amal. Daek amal teh kan, lamun urang didaekeun amal eta geus aya nur intibah. Geus di wilayah Allah. Seperti ngaos hingga hadir ke kajong. Anu penting hadirna ge geus dihargaan. Mun eueuh nuran mah moal datang-datang cenah. Moal, tapi namun ikhlas. Jadi datang ngaji kajen teu bisa mikir da eueuh nu kahardi kabeh oge balas bodoh paraman. Itu ngan hatena ikhlas eta geus aya nur intibah. Artos kan nya. Sanajan ayeuna madepna encan ka mana? Can khusus ka Allah. Kakara nur intibah ketoleng aci hukum. Pan niat mesti salah keneh. Tak sok nanyakeun sakepeur. Aing mun ngaji ka dinya usaha lancar moal. Aing mun ngaji ka dinya kira-kirana cenah cita-cita hasil moal. Aya nu kitu kan. Tapi kan wae kakara hadir ge. Kan
Engke geus nguping mah beuki bener, bener. Aya termena nur Allah tanya, nur intibah, geus dibere nur intibah, nur iqbal, geus dibere nur iqbal, nur lamun Allah nutup dina hiji nur eta mah nyiksa abdina. Balas naon? Balas godom Allah datang ka maneh. Digetalkeun ibadah ngan saumur hirup teu dibere ikhlas ku Allah. Wah, cilaka geus. Disiksa ku salat eta. Saking ngewana Allah ku salat disiksa. Batur mah salat menang surga. Bisa menaon hate nu jauh ka Allah. Nah gitu kan. Mata kalau dihitung masuk nur hadir, nur ta'allum, nur ilmu, nur amal, nur ikhlas. Beda-beda. Aya nur ghaibah, aya nur musyahadah. 7 nur teh. Takjub Allah lamun hayang nepi ka Allah kudu sanggup naikkan langit 7. Maha. Jina nur hadir, hadir lah nur hadir mah. Can bisa mikir bener, hadir. Lamun leuwih teuing ngaji mah trikeun Agus lu ngaji mah. Aing ngak we pare kan ieu teh. Tata nur hadir eta mah kakar hadir unggul. Aya nur ta'alum, geus mikir, tanur ta'alum mikir. Nyatot, ngorekong, eta nur ta'alum. Beda aja. Nur ta'alum jeung nur hadir. Tapi nah hadir hungkul ge 1000 kali 1000 rakaat salat hadir hungkul walah ngaji mah ngomong. Komo geus bisa amal hebat ka cida. Tah gitu. Ieu. Geus nur ta'alum, nur ilmu. Datang we ilmu. Geus boga ilmu tuluy amal. Bener tuluy amal sabab guruna mursyid. Disebutna ilmu amaliyah. Ilmu bangsa amal. Teu ka nu matak jalma bisa ngaji pinter ngaji teu bisa amal salah sahijina anu dua kan. Hiji murid lain murid sadiq bisa jadi sanajan guru mursyid. Kadua teu bisa amal murid nama bener neangan ilmu ngan guru teu mursyid. Jadi guru teu mursyid atawa urang anu salah niat ngaji. Bisa dua-duana. Kurma lain mursyid nyata salah. Atuh teu meunang nanaon. Puasa anak pun gawir 40 poe balik ka kunambi. Ulah juga kitu. Ah gitu salah sabiahna mah. Maka urang penting ngaos ikhlaskeun guru urang doakeun sing kewajiban guru ngadoakeun santri sing sadiq sing jadi murid sadiq. Kewajiban murid ka guru ngadoakeun sing usul guru ngawurupna sabab berkah ilmu urang ti guru saukuran kamursidan guruna kan. Lamun sampurna mursidna sampurna berkahna ilmu nu teu sabaraha ge walah jadi dangdanan hirup jadi bener. Mantak aya paribasa man sabata nabata boro-boro gaji dong kuto HS di pesantren jadi bener. Tapi ulah ngartikeun sare ulah ngan. Sare teh cicing artinya. Lain suka jangan ge sare lain. Cicing. Ah gitu. Cicing di pesantren geus betah jadi waliullah. Cuma di Januari mah mau betah di pesantren semua. Lain ya mah lain semeyan mahbub Allah. Jadi murid sadiq guru mursyid mah semeyan mahbub Allah. Jadi ahli-ahli usul mah guru-guru mursyid apal ta aya santri rek jadi waliullah teh. Apa ketinggalan kapanggih ku guru mursyid sama kisah. Mata geus jadi geus boga guru mursyid mah geus tenang sebenarnya mengingat ka Imam Al-Haddad mah. Idza wajadtal mursyid ta'sil ilallah. Geus panggih guru mursyid mah urang rek ka Jakarta geus papanggih jeung anu boga mobil. Aing asal diajakan lah nepi. Teu kudu mikiran bali mobil. Tawa kana mikiran mursyid urang. Aing jadi santrina ge asal dia aku santrina nepi ka Allah ge. Nah gitu kan. Nansabna hakikat guru mursyid Allah. Nansabna hatena di Allah, musyahadana ke Allah, tujuanna ke Allah, derajatna mencintai Allah. Allah hakikat guru mursyid. Nansabna guru mursyid mah teringat ka makhluk, mantak teu boga tujuan makhluk. Nu kumaha santri didoakeun, diistighfaran. Untung kan atuh mikir urang.
Sok na istighfaran dosa urang untung teh. Untung mangkana make ilmu baca istighfar nu. Ai mah istighfar ge can puguh. Tapi guru mamang istighfar guru wah aing. Tapi darajat mursyid ta'zim ilallah. Tangkudu mikiran pinter siapa yang jeung mursyid mah nepi ka Allah teu keur budak geus kolot. Teu geus kolot kayak geus gering. Geus gering teh nepi kayak geus ripuh. Geus gering ripuh teh kana nasa karti maaf. Teu mangin nepi ka sakarti maaf mah laisa min ahli maka aku murid sadiku guru mur si naudzubillahi min di aji ku urang kitab hikam unggal kemis dia teh lain naon da abdi ge mending kene sare sabenerna pas ngaji penting daripada ngawurug hikam ya komore ka cika Thomas ena gantian abah di kidul anjing payana gantian yang cenah abah kidul asal cager insyaallah tinggal nah bagian di kidul saabah dirawat sabulanan cenah baru sabulan bising leuwih di sabulan ge anu penting mah asal Allah ngajadikeun naon jalma anu ikhlas geus. Amun teu ikhlas mah jauh-jauh ke Cika Thomas. Hambur-hambur bensin. Rugi. Aji teu ikhlas Cika Thomas jabah harudang. Cika batehna bae lagi urang Cika Thomas aya nu cenah suka yang balikun ka di harudang gitu. Kemarin mau AC jeung teh lah di dieu teh di ASEAN. Asa kamar ripuh jeung sare. Mau dari sisi abang harudang tegak balik ngaji buru-buru balik insyaAllah harudang ripuh. Tak gitu kan. Moga-moga ilmu anu teu sabaraha cek ukuran paningal urang hargana dimahalkeun ku Allah taala walhasil berkahna anu disampurnakeun ku Allah. Tolong kadimautan urang sadayana salagi can jadi ahli usul maka Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sirran rahmat sinaran salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala wa sallim daiman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinarang cocoba tina pancabaya
sinaran coba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la